Mitra kaum dangu. Kocapkeun dina hiji waktu Edi jeung pamajikanana keur baradami kalayan Daria. Wayahna Nyai, lain akang tega, lain akang rek luluasan ke anak sing ka pamajikan. Tapi lamun akang cicing we di lembur apal sorangan geuning. Yeuh, ngandalkeun buburuh ka kebon geus langka nu nitah. Kitu deui mun ngojek. Lain mah untung kalah jeung saturan oge teu katutup. Edi nyarita ka Yati nu jadi pamajikanana. Semua anu ngaru basa peuting malam Salasa siga beakeun sumanget. Mohon Kang Edi abdi ngartos. Pamikadana kitu mah sok we eta duit pamere ti sobat akang teh bawa ku akang keur bekal. Da masih kene aya sasana saeutik. Ahkeun bae ampihan we ku Nyai eta mah. Keun akang mamenta keur saongkoseun we. Nah sabaraha kitu kira-kira ongkos ka Jakarta teh Kang? Hah? Heuh sabaraha ongkos ka Jakarta teh? Ari cek batur akang mah paling gede ge kana 150 ribuan. Sabaraha Kang? 150 ribuan nya ti Santolo ka Pangalengan 85. Meureun eta ge tidinya ka Bandung ka terminal leuwih panjang 50. Tidinya karek ka Jakarta. Sabaraha ka Jakarta? 100.000 meureun. Atuh leuwih ti 150.000 akang. Nah kadi sabaraha deui atuh duit teh? Kadi sabaraha atuh ieu teh? Tembal Nyati bari kojengkang asup ka jero kamar. Kelila geus ngurunyung deui bari mawa loket lepet. Tah ieu tah 50 70 80 85 100 150 200 240 245 300 tah 350 420 ribu. Baraha jadina? Sasana 420 ribu deui Kang. Sok ka akang we 350 ribu. Sabaraha? Heuh ka akangkeun 350 ribu. Sabaraha Kang? 350 ribu ka akangkeun. Keun sanampina we akang mah. Pira ku teu mah imah. Sasana pe kampian ku Nyai. Kemun akang geus cekal gawe di ditu, samisal akang teh bisa mulang oge, ke ku akang dikiriman teu kudu salempang, diweselkeun ka nu posnya. Ceuk Edi kalayan Daria. Song duit diasongkeun ku Nyati ka salakina, gap ditampanan. Mangga we abdi mah. Ari kagawe maek miang ka kota mah. Ceuk Nyati bari menerkeun sirah budakna anu keur sare diganjelan ku bantal lepet. Akang, isu yang pangmangkukeun ya. Pindahkeun ka kamar kuring cangkel. Ceuk Nyati bari ngusapan beteungna anu keur ngeusi 7 bulan. Atuh geus kitu mah teu loba catur deui regayang Edi mangku budakna. Dibawa ka jero kamar, dituturkeun ku Nyati, nuturkeun milu asup. Angin peuting ngahiliwir nebakana dang-daunan, peting keresek, peting korosak. Nyahkeun daun eurih di gigiri imah. Sora jangkrik jeung cari cangkas peting tembalan jeung balabaturna. Milu maturan kaayaan peting harita. Mitra kaum dangu telila ti harita mah teu kadenge sorana naon deui. Ngan hawar-hawar kadenge sora toke di luhur tangkal cereme. Diusapan ku hawa tiis anu nyulusup kana celah-celah bilik.
Mitra kaum dangu kocapkeun isukna kira-kira jam 7 isuk-isuk. Samemeh indit Edi menta pangdua heula kanu jadi indung. Apan ari nu jadi bapak mah geus tilar dunia 4 tahun ka tukang. Sanggeus amitan ka indung kitu deui kanu jadi pamajikan. Rengse nyiuman budakna nu cikal, kalayan geget pisan jeung ngusapan beteung nu jadi pamajikan nu keur bureyeung. Edi tatan-tatan rek miang. Seredet karasa hatena nyeredet. Sok sieun dina waktu lahiran budak henteu katungkulan. Tapi lahola kumaha engke bae kitu sepikir Edi dina mangsa harita. Song kantong butut urut sakola budakna diasongkeun ku Nyati. Lain barang berharga atawa duit anu rea, tapi baju 4 setel. Bisi jadi tuluy digawe meh teu bulak-balik deui. Teu poho di bahanan timbel, majar teh bisi beuteung karasa lapar. Majar teh bisi beuteung karasa lapar. Teu jajan di jalan. Eta oge teu jeung deungeuna cukup we sang hungkul. Nu ditimbelkeun make daun cau. Eusina belum tarasi karo cengek we 4 siki. Bral Edi indit dianter ku paneuteup mauun indungna katut budak jeung pamajikanana. Mitra kaum dangu. Sanggeus anjog ke jalan raya, Edi megat elep. Barudak salakora anu keur lalempangan di jalan, lalumpatan menurut tempat keur ngiuhan. Teu ku hanteu hujan turun pating paralak ninggang kana suhunan. Saina dalaunan minuhan solokan di sisi jalan. Sakapeung kadenge sora guludug anu pating geleger dibarengan ku kilat anu pating baranyai. Dina kaayaan anu samodel kitu rada lila Edi nungguan di saung sisi jalan. Saung pada gitu kang rambutan. Nu harita kabeneran kosong. Da teu keur usum. Aya kana satengah jamna. Tapi teu lila jebul mobil teh ngurunyung. Reg eureun hareupeun Edi. Ayo pangalengan masih kosong pangalengan. Cek kondektur ngahiap. Kalacat Edi naik. Gek diuk pang tukangna. Red kakenca. Katempo basisir laut Santolo anu ngaplak bulao setungtung deuleu. Ngumpalna ombak poe harita dibarengan ku hujan anu miripis. Siga anu ngadadahan ka manehna. Seredet aya rasa anu beda ting seredet. Beuki nyelekit karasana. Waktu panenjo geus henteu pati jelas ka basisir. Pikeun nenangkeun pikir reup manehna mereumkeun panonna. Panon peureum seuli ngadenge. Kitu deui hatena nu galecok sorangan. Tanjakan jeung pudunan geus kasorang. Henteu karasa geus nepi ka Cisewu. Reg
elep teh eureun sakedeung nurunkeun panumpang. Biur deui weh indit nuluykeun lalampahanana. Mitra kaum dangu. Jalan jajahan anu disorang ku Edi siga anu mere tanda yen manehna beuki jauh ti lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Singkat carita reg elep geus nepi di Kacamatan Pangalengan. Jerat jerut panumpang tarurun kitu deui Edi. Sajongjongan mah Edi tegancang deui naik elep tapi ngadon reureuh heula hareupeun SMA PGRI hareupeun bunderan Pangalengan. Kusiwel botol uru cai aqua anu geus diganti eusina ku cai enteh dikaluarkeun. Rot gelekek bangun anu hanang kasida. Kamana Jang? Ka Bandung Jang? Tebeh kidul aya nu nyarita. Moal Kang abdi bade ka Jakarta. Kamana? Bade ka Jakarta. Cek Edi nembalan bade ngasupkeun deui cai inumna. Ka Jakarta nya naik heula ti elep ti dieu Jang. Engke di kamasan eureun terus naik angkot soreang ka leuwih panjangkeun. Oh gitu. Mohon geus di leuwih panjang karek naik bus ka Jakarta keun. Cek si Mang Calo. Hayu Jang masih kosong tuh, cek kosong. Dari anak keur ngajelaskeun teh. Edi unggek terus nuturkeun asup ka jero elep. Mitra kaum dangu henteu kacatur di jalana. Edi geus nepi ka tempat anu dituju. Eta oge teu gampang. Ceuk bohong mah tatanya oge leuwih ti 20 urangna. Alhamdulillah wanci magrib imah sobatna kapanggih. Tapi barang jog anjog gebeg mahna ngagebeg. Reuas lain di kieu na. Aya naon Edi ngagebeg? Mangga urang tunda heula lalampahan Edi nepi ka dinya. Pikeun ka hareup urang teruskeun deui. Ayeuna urang caturkeun heula di lembur Santolo. Heuleut kurang leuwih 2 bulan ti satu tasna Edi mangkat ka Jakarta. Kadenge sora Mauun indungna Edi nyalukan Nyati. Nyai. Kadenge sora Mauun indungna Edi mitoha Nyati nyalukan bari sup ka jero imah. Kah. Ieu mah anu juga gero. Walau Nyati bari cul pagawean laju muru ka tengah imah. Nah nguplek di cai wae. Keunda celobat teuing kumbahanan mah. Ke dipangumbahankeun ku mak. Karunya eta kasiutun di jero beuteung.
bisi karugrag awake. Cek Maun. Karunyaeun kami nantuna anu keur bulan alaeun. Saweos atuh mah. Da sakadik ieu abdi ge kiat keneh. Cek Nyiati bade gek diuk emok dina palupuh hareupeun Maun mitohana. Kamana si Ujang na teu katingali? Cek Maun nanyakeun incuna bade ngasongkeun piring ditutupan ku daun cau. Nuju amang rupina mah mah. Tadi uih sakola langsung aya nu nyamper. Tembal Nyiati sakeunana. Maun semu ngarahu ras ingat ku itu ku ieu. Kalayan leuwih keudeu pok Maun nyarita deui. Ieu aya sangu sapiring yang si Ujang ieu teh. Mun main duaannya duaan. Mun teu main nya wayahna we. Lain emak goreng bela ka Nyai jeung kanu jadi incu. Tapi heuda ku eueuh. Apa sorangan Nyai oge meureun? Cek Maun bari nyusut juru panona make tungtung samping. Hatur nuhun mah katampi pisan ka nya emak teh. Hapunten abdi teh tiasa mulang tarima ka emak. Nyati mairan bari ras inget kanu jadi salakina. Anu geus aya 2 bulan ulahkeun balik mere iber oge henteu. Sakapung sok ngarasa hariwang emak teh. Ambok, jengkel. Ngabandungan edit teh emak teh. Nah kamana atuh budak teh? Cek Maun sanggeus ngahulang sakadapan. Nah asa kambalinaan teuing atuh. Kahayang mah mere ibar atawa kumaha we alusna mah. Ieu mah meuni pangles teh sanyana. Apaan mun kieu carana mah urang jadi bingung. Nah ya dina kasalamatan atawa kumaha? Mauun balaka deui si hatena. Sumuhun emak. Tembal Yati. Tapi mugi weh Kang Edi aya dina kasalamatan mak. Sareng aya dina kalancaran, teu aya halangan harungan. Nyati neger-neger maneh. Sok sanajan ari hatena mah teu beda jauh jeung indung mitohana. Tapi enyak eta Nyai, urang doakeun we ayeuna mah. Mugi bapak barudak teh ulah aya nanaon di dituna. Cek Mauun ngalengap heula bari nyusutan si panona teu lapok nyarita deui. Ari Nyai teu salah ayeuna bulan alaeun Nyai. Cenah bari neuteup kana beuteung minantuna. Sumuhun mak. Pami teu nyalahan mah sababaraha diteun deui. Tembal Nyati. Bari hate mah bingung ku itu ku ieu. Komo lamun inget waraga jangke ngajuru. Kusabab acan katembong saperak-perak acan teu ngalamang-ngalamang acan. Mitra kaum dangu dasanya nah di mana waraga jeung lahiran jaga lain jaga ketang dageus bulan alaeun ari rek buburuh naon atuh meureun batur oge nempok aya Nyati anu keur gede beuteung asa pimoaleun ari ngandelkeun mitoha asa moal mungkin apan ieu mere sangu oge acan tang tuh mahena ge dahar. Akhirna Nyati ngan bisa sumerah pasrah ikhlas dina ngalakonkeun kahirupanana.
narima naon bae anu geus diguretkeun ti anggalna. Mitra kaum dangu henteu lila mau undi mah nyiati teh. Ngan samemeh mulang talata heula bisi aya naon mah cenah susulan we hariwang. Heupan keur gede beuteung. Ya atuh marek mulang heula nya. Kade mun beuteung geus karasa bejaan we. Nitahan sisikal we. Cek mauun bari terus amitan. Mitra kaum dangu berai deui beurang, reup deui peuting kitu jeung kitu weh. Tapi Edi teu aya keneh mulang. Nepi ka ninggang dina mangsa orok au dikandung nyiati geus hayang bijil ka alam dunia. Pada magrib waktu harita nyiati karasa beuteung. Kalayan cerik bari pupuringisan nahan kanyeri setengah adug songkol. Maehna diuk salah nangtung salah pon kitu deui dibawa ngagoler. Kesang renung masa hantarang beuteung kukus sialan mules siga hayang kacai. Sirahna asa nyeri awak tariris. Siga anu rek sabroleun budak teh bijil. Tapi untung we budak cikalna anu geus dipapatahan saacana bet surti. Sanajan teu dititah oge terleng maehna lumpat gancang nyusulan anu jadi ninina. Tika kocapkeun di jalana teu lila torojol mauun datang. Maehna reuwas. Kusabab barang jol nyampak nyiati geus teling di bumi alam. Nang karak bengkang baris samping geus pinuh ku getih. Atuh jerit-jerit mauun jejeritan. Bari ngarontok awak minantuna. Leungeun ngeleper awak ngadegdeg. Biwir asa kakunci. Bari satakar kabek ngawani-wani maneh nyingkabkeun samping nyiati. Nah atuh mitra ana brete orok geus kaluar beri sempes-empes. Ya Allah tolong. Sontak maun ngajarawok minta tulung. Henteu lila jalma rabul kaondang ku sorana. Aya anu hariweus-weus, aya anu rawah riwih prihatin. Saware aya nu mawa mauun ka jero kamar. Sangkan ulah kokoceakan wae. Aya nu ngupahan budak cikal nyiati anu tita diceurik ngabangingik. RT jeung RW gancang mariksa nyiati teu lila RT ungeuk bari pok ngomong kalayan daria. Alhamdulillah tah. Alhamdulillah. Cenah atuh sakabehna narada degreg. Geus teu kudu salampang, ada kudu salampang. Nyiati hirup keneh cek RT. Teuing saha anu neang paraji. Teu lila jol datang ka imah nyiati gancang mariksa orok anu tempes-empes. Geus kitu beretak deui RT lumpat ka balai desa maksud rek ngebejaan perkara nyiati. 10 menit geus datang deui bari mawa ambulan desa. Ngiung-ngiung suara ambulan mata gempeur. Geus kitu mah nyiati dibawa ke puskesmas Santolo.
Mitra kaum dangu teuing sabaraha lila nyati diurus teh. Wanci carang cang tihang geus sadar tina kapiuhanana. Pon kitu deui orokna oge kasalametkeun. Goar sora cerik orok gogoaran di jero rohangan puskesmas. Sadaya nu milungan teu ngucap syukur alhamdulillah. Maun ti buburanjat ka jero hayang nempo nu jadi incu. Mitra kaum dangu ayeuna urang samper di lalakon Edi anu miang ka Jakarta. Edi lumampah ti Santolo indit ka Jakarta teh tujuanna mah tayalian iwal ti sugan jeung sugan bisa ngarobah hirupna. Ngadu nasib di ibu kota. Kitu babasan cek bahasa ayeuna mah. Harita sanggeus tatanya ka ditu ka dieu ka tukang itu ka tukang ieu alhamdulillah tepi oge ka tempat anu dituju. Tapi palang siang mitra malah manggih kareuwas anu lain heureuy kusabab nyampak imah sobatna geus jadi rangkai tutung tapak kaduruk parabot kari sapotong sesa dihakan ku seuneu kitu deui kursi lomari jeung parabot sejena kari susah sesa geus beak dilebok seuneu. Imah sobatna kahuruan teuing iraha kahuruanana mah nu jelas di jero imah oge geus jarara ditangkal cecenet mitra. Mitra kaum dangu mireungeuh kitu leketay awakna leuleus bangun teu daya teu upaya. Taya tangan pangawasa nu antukna kudu pruk weh Edi teh ngudupruk hadeupeuan imah sobatna anu geus kaduruk. Heuleut sawatara lila ti harita maehna culang cileung neangan jalma pikeun tatanya ngubaran rasa kapanasaranana. Aya naon atuh anu sabenerna? Berkah teu lila jol aya saurang lalaki. Tapi samemeh Edi nanyakeun itu geus miheulaan nanya make bahasa Indonesia. Ada apa mas? Kenapa diam di sini? Cek si lalaki. Oh maaf pak, ada apa dengan rumah ini? Cek Edi. Nembalan ku pananya. Rumah Pak Samsul. Iya betul Pak Samsul. Sebulan yang lalu kebakaran mas. Oh nyawa aing ge kahuruan. Aing nanya kun kunaon ieu gara-gara kena kahuruan. Cek Edi na jero hatena keheul geus nyawa imah teh kaduruk. Sekarang sudah agak ditinggalin lagi mas, katanya pulang kampung ke rumah istrinya di Jawa. Kalau gak salah di Madiun mas. Cek si lalaki bari tenungguan Edi ngomong deui. Manehna langsung ngaleos indit. Lalaki teh make kaos oblong mamake sarung. Inditna teh bari jeung gagaro bujur sagarupa. Mitra kaum dangu sajongjongan mah Edi bingung ku pipetaeun. Aduh kudu kumaha atuh ari ayeuna. Rek balik deui sidik teu boga duit. Apan tadi ini ta oge ukur mawa saongkoseun wungkul. Edi galecok gugup. Manehna ngomong sorangan. Bari nyabakan beteungna. Duh, jabat timbal geus beak, beuteung kana salapar kieu ieu teh. Aduh suku nyeri kieu. Nyeri suku. Cenah bari mencetan betisna.
capek sabab lain babari tapi ka imah sobatna teh kudu lempang lumayan jauh na. Rengsem mencetan bitis jung mah nangtung terus asup ka imah anu geus henteu puguh rupana. Sup ka hiji rohangan anu siga urut kamar. Gek mehna diuk bari ngalahan cecenet. Boh nu asak, boh nu atah digares weh kumehna teh da lapar. Terus ngalungsar ngareudeuhkeun ka capek. Sajongjongan mah hatena teu ngarasa kukumaha. Tapi beuki nyarelekna waktu asa aya nu nyeredet kana hatena. Mun seug manehna teu meunang gawe bakal pisu kumahaeun nasib dirina. Nu geulis di lembur batur lain sulap lain sihir. Ras ingat kayati anu keur gede beuteung, ras kana nasib. Aduh Gusti, bakal kumaha isukan, ceuk Edi na jero hatena. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sariak layung ka Cidamata kuasna. Wabangunan di kota Jakarta robah warna kuning umyang lir masinangli. Kahibaran ku cahyana nu sumira ti tebeh kulon. Sadaka lakson di jalan reang di Saraga, angin leutik ngahiliwir dang daunan pating harulang kawas anu ngagupayan. Teleung waktu sareupna Wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat, peuting beuki nyarelek, bakating capek jeung loba pikir, Edi kasarean di imah rangkai, sesak kaduruk teh bari nyarande kana tembokan. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep, cag urang tenden heula di handeuleum hieum, geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang, gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun, diwadahan cupu manik astagina, dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.